Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana wae ayana para mancawar salam dunya wilujeng wengi wilujeng patebang dangu deui sareng aki di acara anu maneu nyaeta dongeng Sunda anu dipedar di kandagam tepas Sunda YouTube. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi wae sadayana tetep dipaparinan kasehatan lahir sinareng batina jembar manahna gampil rezekina lancar sagala rupi urusanna oge ditebihkeun tina mara bahayana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saberas biasa urang keur deui hanca anu katunda nyaeta kamari dina lakon lumaku pura bagian ke-73 panginten kamari teh nya. Urang neraskeun ka bagian 74 kumaha atuh tarungna Sanjaya sareng pangawasa Teluk Naraka teh nya. Nah Sanjaya bakal kasoran atanapi tetep tiasa unggul ti musuhna. Sadajan akin raskeun hanca dongeng ulah hilap pamiarsa kangge anu parantos lami manco tapi tacan subscribe mangga di subscribe wae. Kitu oge anu nembean manco anu nembean ngadangukeun ieu dongeng mangga ulah asa-asanya kantun di subscribe di toel tombol loncengna supados naon supados aya notifikasi atanapi beja kana HP-na sewang-sewangan upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki boh ka medsos, grup WA, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter sareng sajabana deui nya. Seueur aya nama medsos teh. Urang keur di hancana urang ngamparkeun deui sama kabuitanna parsamakna sor awug bisarwitina mangga kaparayun sadayana prung Sanjaya nu geus waspada sarta geus nyiapkeun tenggelan geni salju langsung ngagentakeun pereup katuhuna nu rubah warna jadi bodas semu perak. Hiu hut parasat sinar bodas semu perak teh ngaparasat mapak datangna sinar hideung bari dibarengan ku ngaheabna hawa anu kacida panasna. Parasat cileger tuar cilegur. Bumi inggeung gawas diamuk kulini badag datang kalan rarungkat ting dorok-dok para reunggas bari kahuru ku seuneu. Kakabul mulak malikbak taneuh muncrat mancawura ka luhur. Sanjaya kadorong mundur tilu lengkah bari beungeutna biasa tak dadana karasa ngajedud nyeri. Sedengkeun pangawasa Teluk Naraka awakna macleng ka tukang. Tuluy tiga debut labuh nang karak bengkang. Bari jeung tina bahamna nyemburkeun getih semu hideung mani lalambaran. Jubah hideungna rangsak sararoeh rarabek sarta barolong ngelunkeun haseup. Papakean jerona oge teu beda sarua barolong. Tapi daya tahan awakna memang luar biasa. Sakitu beungeutna geus rajet, leungeun kencana, tatu parna sarta ayeuna awakna tatu di jero anu lumayan parna. Pangawasa Teluk Naraka masih bisa nguniang hudang.
Ada lideg sababaraha kali tapi tuluy ajak denang tuh. Awakna sakedapan ngageter nahan kanyerina. Dua dampal leungeunna dirapatkeun dina dada bari ngatur napas sarta ngerahkeun hawa murnina. Pangawasa teluk neraka teh tuluy musirkeun sesa-sesa tanaga jerona. Satuluyna bari ngagorowok tarik handarwa. Dua leungeunna anu ngawangun cakar digentakeun sababaraha kali ngirimkeun serangan ngaruntuy ka arah Sanjaya. Hua Malaysia hiat. Wut blesat. Aya sabaraha puluh sinar beureum ngawujud seseukeut tumbak ting balalesat. Kaluar tina dua dampal leungeunna pangawasa teluk neraka anu digentakeun terus-terusan sakabehna narajang ka arah jawara pedang dewa. Sanjaya harita gancang ngamiringkeun dampal leungeun ka tuhunan nu geus di aliran tenaga jero bari digentakeun sababaraha kali. Wut blesat. Tina leungeunna jawara pedang dewa ting balalesat sinar koneng anu wujud peso leutik. Sanjaya harita geus ngagunakeun jurus warisan ti Ratu Alam Gaib nyaeta Ratu Kartika Sari calon mitohana anu katelahna jurus Manggala. Sinar koneng ngawujud peso teh teu bisa katempo jeung katitenan ku pangawasa teluk neraka ukur bisa katingali ku Dewi Asmara sarta Dayang Pati anu elmuna luhur. Maranehna bisa nyaksian harita kaluarna jurus Manggala di leungeun Sanjaya. Wut blesat dua ceker dua beduk sorating balaledug ting jalalager kadenge terus-terusan sawaktu sinar beureum ngawujud seseukeut tumbak milikna pangawasa teluk neraka bentrok terus-terusan jeung sinar koneng ngawujud peso. Tapi satuluyna cerep pangawasa teluk neraka awakna ngadadak kaku kawas patung. Sanggeusna tilu peso sinar koneng jurus Manggala ngahancap pisan kana dada beuteung jeung ping-ping belah kencana. Sakedapan kayaan simpe saterusna kadenge angin nebak rada tarik nyeor pluk bray bagian-bagian awakna pangawasa teluk neraka para rotong raragragan tuluy peurai jadi lebu ngaleungit ka bawah angin. Wujudna pangawasa teluk neraka teu nyesa ngaleungit sakabehna jadi lebu anu lembut pisan anu tuluy ngaleungit sabab ditiup ku angin. Ukur sabagian leutik anu aya keneh nyaeta lebuna dina urut dampal sukuna. Dewi Asmara jeung Dayang Pati sarua reuasna ningali kahebatan jurusna Sanjaya eta. Sanjaya gancang nyarita ka Dayang Pati ayeuna kari anjeun sok kari milih nah anjeun rek nuluykeun tarung ngalawan kuring atawa milih tarung ngalawan Dewi Asmara. Bangsat anjeun Sanjaya ulah jumagos ya dagoan giliran anjeun sanggeusna kaula modaran si ulag ieu hiat. Dayang Pati maju narajang ka arah Dewi Asmara. Rupana manehna milih meresan dendamna heula ka Dewi Asmara tibatan tarung jeung Sanjaya marebutkeun Gusti Ayu Windurini. Dua dampal leungeunna digentakeun ka arah dada Dewi Asmara. Ditarajang samodel kitu. Dewi Asmara teu nyingkah tapi mapak dampal leungeun musuh ku dua dampal leungeunna. Anu geus dieusi tanaga jero sabab apal Dewi Asmara teh lamun musuhna naraja ngagunakeun tanaga jero tingkat luhur. Hiu plak duar. Sorang ngabledug mani tarik
Sawaktu sapasa dua pasang dampalengan diadu, Dewi Asmara jeung Dayang Pati bareng kadorong mundur tilu lengkah. Kekuatan tenaga jerona teh geningan teu beda jauh. Dewi Asmara unggul ipis sabab beungeutna teu katempo pias teu kawas Dayang Pati anu harita ngadak beungeutna teh sepa. Kurang ajar, dipiteskeun sia beuheung anjeun ku kaula Dewi Euslem. Dayang Pati alias Mawar Hideung ngawatak jurus ramo mayit andalanana. Leungeun katuhuna ngaramas curug belah kencana. Krep. Tapi Dewi Asmara ukur mesem ningali kalakuan Dayang Pati ngagunakeun jurus ramo mayitna eta. Sakuduna mah Dewi Asmara kudu bugan, sabab beheungna bakal karasa nyeri dicekek tarik ku hiji kekuatan gaib. Tapi sigana bae kekuatan jurus ramo mayit teu mempan ka Dewi Asmara. Dewi Asmara ukur seuri nempo Dayang Pati ti bebergeg ngaramas curugna sorangan. Setan alas, boga ilmu naon awe bondon teh, tapi karamu mayit aing ngeuh pangaruhna saeutik ke kadang dirina. Gerantos hatena Dayang Pati bari mencerong ka musuhna. Dayang Pati gancang pindah ngaramas jempolna. Nu diarah teh jejantungna pisan Dewi Asmara tapi sarua bae. Ramasan ramona taya gunana teu pangaruh naon-naon pikeun Dewi Asmara anu tetep nangtung bari seuri. Dewi Asmara teh mibanda ilmu mindah rasa. Manehna mindahkeun rasa nyeri dina awakna kana hiji tangkal kai. Jadi rek sakumaha ge nyeri anu dirasakeun ku dirina akibat tina panarajangna nu jadi musuh atawa pangaruh tina jurus ramo mayit musuhna. Sanajan sakumaha kasiksana ge nu kasiksana mah tangkal kai. Sabab katempo tangkal kai anu teu jauh ayana di belah kencaeun Dewi Asmara. Katempo oyag-oyagan, dahana oge ngadadak plak-pluk raragragan bari jeung geus garing. Sok ramas terus tapi karamu anjeun pararotong Mawar Hideung, cek Dewi Asmara. Setan belang siah, rasakeun hiat. Wut blesat, sinar beureum ngablesat tina ramu Dayang Pati. Dewi Asmara harita ngagupaikeun leungeun kencana ka arah sinar beureum. Pas sinar beureum teh ngadadak pareum leungit di tengah jalan. Dayang Pati beuki amok. Manehna ngagajleng, awakna satengah hibar, sukuna ngajelepung ngarah kana sirahna Dewi Asmara. Dewi Asmara gancang ngagiwar ka belah kenca. Sabab apa lamun dampal sukuna Dayang Pati lain takiseun. Hiu sewuk plos. Tajongan Dayang Pati teh poos. Tapi manehna gancang muterkeun badana nuturkeun gerakan Dewi Asmara ka belah kenca. Bari ngaganti serangan anak suku kencana anu ngaheumbat. Rek ngajejek pisan tak-takna Dewi Asmara. Tapi na Dewi Asmara teu eleh gesit, teu eleh cingceung. Dewi Asmara teh rikat ngawangun gerakan widadari mandi di kali. Awakna nyulusup ka handap. Apal-apal geus aya di sagigireun Dayang Pati anu harita badana kabawa ku tajonganana anu poos. Dewi Asmara gentak ngawangun jurus solendang mayang. Dewi Asmara ngahembatkeun leungeun katuhuna dipake ngetik punuk nu jadi musuhna. Dan daparah deui hiuk cekuk. Aduh,
tolonyong bro dayang pati labuh nangkuban banget nanti susud kana taneuh. Dewi Asmara teu micen kasempatan awak ngagajleng luhur nakar. Suku katuhuna ditilepkeun, tuurna diarahkeun kana tonggongna dayang pati anu harita masih nangkuban kene. Dayang pati anu ngarasakeun angin tiis nebak kana tonggongna, gentak manehna ngagerentelkeun atawa ngagerelengkeun badana ka belah sisi. Hiu, brak! Taneuh mancawura kahanca ku tuurna Dewi Asmara, sedengkeun dayang pati mah salamet sabab kaburu ngagerentel ngajauhan. Dayang pati geus masang kuda-kuda anyarna. Leungeun katuhna katempo meber di luhureun sirah. Sedengkeun leungeun kencana mah malang di hareupeun dadana. Suku katuhuna rada ditarik ka tukang bibirna katempo kunyam-kunyam ngawatek ajianana. Jurus panglebur sewu, jurus nang maling ti batur. Eta jurus milikna Resi Indragiri anu disedot ku ilmu serep ka bekas anjeun mawar hideung. Moal guna sabab nu bogana ge teu ridoeun eta ilmu dipake ku anjeun jalma jahat. Cek Dewi Asmara. Sangeunah anjeun nya capek ublag. Emang na anjeun teh jalma bener heh? Anjeun jalma jahat, jalma nu paling jahat. Sanajan kaula lain jalma bener, tapi kaula mah teu pernah ngarusak rumah tangga batur. Tara ngarabutan salaki batur kawas anjeun. Tembal dayang patina malang. Rada katempo bari beureum beungeutna Dewi Asmara dikitukeun ku mawar hideung. Lamun anjeun masih ngamasalahkeun masalah tanduk dewa, kaula minta hampura. Kaula oge moal ngamusuhan anjeun lamun anjeun daek babalik pikir mawar hideung. Pindah tempat ka golongan bodas cara kaula. Nacan keneh cukup anjeun milampah kajahatan teh. Bangsat sia, teu pantes anjeun mere wejangan ka kaula, caramah di hareupeun kaula. Kaula jadi kieu ge sabab dilantarankeun kelakuan anjeun bangsat. Ku kaula bakal dihampura sakabeh kasalahan anjeun anu geus ngancurkeun kahirupan kaula. Syaratna ukur hiji, dieukeun nyawa anjeun ayeuna keneh. Hiat! Mawar hideung alias dayang kusuma ngacerit bari ngagentakeun dampal leungeunna. Lain digentakeun ka arah Dewi Asmara tapina ka arah luhur ka Jomantara. Barasat burinyai. Wus! Dina dampal leungeunna dayang kusumah mancar sinar koneng semu beureum. Sinar koneng semu beureum teh ngabarasat ka luhur sanggeus jarakna aya kana 7 tumbakna di luhur. Sinar koneng semu beureum teh rubah paburisat jadi ribuan kembang seuneu anu sakabehna turun ngahujanan tempat nangtungna Dewi Asmara jeung sabudereunana. Pamohalan pikeun Dewi Asmara bisa ngejat nyingkahan hujan kembang seuneu eta. Dewi Asmara tetep katempo tenang bae, leungeun katuhuna ditempelkeun kana tarangna. Bibirna kunyam-kunyam tuluy diputerkeun ka luhur. Wus, war wus. Aya sinar warna kayas keluar tina dampal leungeunna Dewi Asmara. Sinar kayas ngarubak ngawujud hiji payung badag anu nahan hujan kembang seuneu tina jurus panglebur sewu milikna Dayang Pati. Paralak dua bledug jelegur jeger jelegur soroting baladug ting jalaleger kadenge pauntuy-untuy terus-terusan sawaktu kembang seuneu katahan ku payung sinar kayas jurusna Dewi Asmara nu katelahna payung cinta ti kahyangan. Sedengkeun Sanjaya mah gancang olebat ka deukeut tangkal tempat nyamunina Gusti Ayu Winurini. Sabab salempang nempo aya sabagian kembang seuneu anu ngarah ka deukeut tangkal kayu eta. Sanjaya harita sibuk muterkeun leungeunna ngagupay ka ditu ka dieu pikeun mentalkeun sakur kembang seuneu anu ngadeukeut ka arah tangkal kai.
hujan kembang senete akhir nama eureun beak sakabehna tatangkalan jeung rurungkunan sakuring tempat nangtung Dewi Asmara katempo tararutung jara dilebu ngalunkeun haseup sawareh kaduruk seuneu jujukutan marubah jadi lebu anu lembut hawa panas masih karasa nyongkap Dayang Pati katempo kekerot ngahegak napasna jurus panglebur sewu teh lumayan oge nguras tenaga jerona sanggeus ngatur sakedeung napasna Dayang Kusumah nyiapkeun deui jurus anu sejena sukuna katempo ditenjrak-tenjrakeun sababaraha kali kana taneuh gur bae sukuna teh dilimpudan ku seuneu tapi seuneu lain warna beureum atawa koneng tapi warnana teh bodas ajian dampal malaikat deui anjeun ngagunakeun ilmu menang maling cawara dampal malaikat arwahna moal tentrem moal sukaeun anjeun ngagunakeun ilmuna eta loba baceo siah jalma rek modar mah hiat Dayang Pati langsung ngahembatkeun sukuna najong lempeng ti kajauhan ka arah Dewi Asmara hiuk wut blesat sinar bodas ngablesat tina dampal sukuna Dayang Pati eta sinar teh ngawujud dampal suku anu rubak beuki ngadeukeut ka Dewi Asmara beuki ngagedean Dewi Asmara nangtung ajeg dirobah saeutik ge tapi tina sapasang panona ngadadak ngabarasat sapasang sinar warna hejo hejona ngorau ngempur hurung barasat wes prai sinar bodas ngawujud dampal suku teh saharita peurai sawaktu kahanca ku sapasang sinar hejo ngora anu kaluar tina panona Dewi Asmara sinar hejo terus ngabarasat mengpang lempang nembus beheungna Dayang Pati wes bret Dayang Pati harita ngadadak cicing awakna masih nangtung ajeg panona neuteup ka arah Dewi Asmara bibirna katempo seuri leutik tapi lalaunan sirahna dengdek pluk gulutuk sirahna Dayang Pati teh ngagulutuk rag-rag ka taneuh papisah tina awakna beheungna kapotong meni rapih naker sarta teu ngaluarkeun getih sakacelake tatuna ukur katampo semu hideung sanyaya olohok ningali sirahna Dayang Pati anu harita ngagoler dina taneuh panona masih beunta bari bibirna masih seuri dalik deug kalayang bru awakna Dayang Pati namru rubuh ku sakali ngadaligdeug ka tukang riwayat mawar hideung alias Dayang Pati alias Dayang Kusumah tamat poe harita di leungeun musuh bubuyutanna nyaeta Dewi Asmara sanjaya gancang nyamperkeun ka Dewi Asmara dituturkeun ku Gusti Ayu Windurini. Hebat jurus naon bieu teh Dewi tanya Sanjaya anu ngarasa kata aji ku jurus pancaran sinar hejo ngora anu kaluar tina sapasang panona Dewi Asmara katalahna jurus tetep geget panyabut jiwa walon Dewi Asmara waduh hebat kabita kuring nempona nah anjeun mika hayang ka eta jurus Sanjaya hayang ari Dewi purun ngawariskeun nama nya keku kaula bakal diwariskeun ka anjeun tapi na ayeuna mah anjeun teh kudu gegancangan ngahadap ka guru anjeun anjeun dititah ngahadap kipad mah umbara khusus nugaskeun kaula pikeun ngajemput anjeun Sanjaya ngahulang ngadenge kitu teh manehna mikiran kunaon guruna nitah manehna ngadadak ngahadap tapi kan nugaskeun Dewi Asmara sagala pikeun ngajemputna keke aya naonnya eyang guru nitah kuring ngadep
Aya patula patalina jeung pasualan beja ngeunaan rek kawina anjeun ka Muria Wardani. Anjeun teh geus dianggap rek nyimpang tina jalan hirup anjeun. Sabab jodoh anjeun anu sabenerna mah sariningrum. Oh, Sanjaya antukna siri sorangan. Manehna ngabayangkeun kumaha bingungna nu jadi guruna sawaktu ngadenge eta beja. Memang bener undangan teh disebar lamun kuring rek kawin jeung Muria Wardani, tapi lain kawin beneran Dewi. Ieu mah kawin ukur bobodohan atawa bohongan, ukur siasat sebenarnya mah pikeun mancing datangna pangawasa teluk neraka. Itu jalmana pangawasa teluk neraka teh anu ngancam pati ka kulawargana Adipati Jayanggrana lamun seug manehna henteu direstuan ngawin Muria Wardani. Dewi Asmara kerung paromana kawasan kurang percaya kana omongan Sanjaya atuh Sanjaya teh surti gancang manehna ngenalkeun Gusti Ayu Windurini ka Dewi Asmara. Lamun Dewi kurang percaya tah ieu saksina, ieu teh Gusti Ayu Windurini bojona Adipati Jayanggrana, ibu kandungna Muria Wardani. Atuh Gusti Ayu Windurini teh mere katerangan ka Dewi Asmara, memang mimiti nama kaula jeung salaki kaula miharap Sanjaya teh jadi minantu kami, jadi salakina anak kami. Tapi sanggeusna kami ngariungkeun saduana sarta nanyakeun ngeunaan hubungan maranehna. Sanjaya jeung Muria teh sapakat yen ngan saukur duduluran. Sanjaya malah ngaku geus boga calon pamajikan di Pulau Kasono. Tapi napikeun mancing kemunculanana pangawasa teluk neraka sarta nahan niat jahatna jalma-jalma anu ditolak lamaranana, kami teh nyebarkeun undangan palsu eta. Dewi Asmara unggut-unggutan tuluy pok nyarita, tapi undangan eta geus dianggap bener-bener ku sabagian tokoh dunya pasilatan. Malah kaula ngadenge lamun sababaraha urang bangsawan, raja-raja serta para adipati nganggap lamun kawinan eta teh bener ayana. Maranehna siap pikeun datang ka Madusuri di bulan purnama engke. Jelas hal eta teh pamohalan pikeun dibatalkeun Nyai Adipati. Lamun sieu dibatalkeun, kepercayaan maranehna teh bakal leungit ka kulawarga Nyai Adipati. Bener oge nya, geundeng Gusti Ayu Windurini bari ngahulang. Ret ka Sanjaya. Terus kumaha jalan keluarna Sanjaya? Gusti Ayu Windurini jadi tumanya ka Sanjaya. Kieu we atuh urang badantenkeuna di Karaton Kadipaten bae supados salse Gusti Ayu. Ayeuna mah mangga urang sasarengan bae mulang heula ka Kadipaten. Dewi wayahna milu jeung kuring ka kadipatennya. Walon Sanjaya bari ngareret ka Dewi Asmara. Awewe anu geus dianggap satengah guru ku Sanjaya sabab geus ngawariskeun sababaraha elmuna ka Sanjaya. Oge geus ngawariskeun cincin mustikana. Dewi Asmara ukur unggek beri imut tandaningnya tujuan kana pamentana Sanjaya Galunggung. Atuh geus sapuk kitu mah kabehan jadi lumampah babarengan nuju ka Kadipaten Madusuri. Dina kayan kitu jurelat kalayang cileg. Aya hiji bayangan datang ka eta tempat. Eta bayangan teh saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya bodas. Leungeun kencan ngelek boboko, sedangkan leungeun katuhuna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eueuh rek kamarana heula ieu ulah waka arangkat, ulah waka arindit, ieu jajan heula atuh reureuh heula ieu bari jajan ieu. Aug ibi haneut keneh seueur keneh bari ieu nyana kukurau geura. Jajan heula meh jag-jag ieu lumampahna. Deh mangga atuh ye bobokona ge anyar tah dan kamari marujat tah nyiruna ge anyar menang hanyuk ieu teh ti Kang Agus. Deh pohara pamirsa kuno rojolna bisarwiti urang cekapkeun heula atuh dongengna dugi ka dieu pamirsa nya. Lalampahan Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa
dina lakon Lumaku Purwa bagian 74. Cak urang teuneun heula dia neulem sieum geusan sampeureun urang tunda dianjuang siang geusan alaheun urang samper deui enjing wengi upami teu aya halangan harungan ka bagian salajengna. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen nya oge share dongeng-dongeng Aki nu parantos ngarojong salamiah hatur nuhun. Kugituna sateacan Aki amit mungkur bade absen heula ye kanu parantos komen atau napi mairannya di bagian anu kamari aya sawe aya Kang Henar Las Tangerang Rajeg. Assalamualaikum waalaikumsalam. Terus manco bari ngopi ki ameh Abdul manco nama enggak perung Kang Wan Setiawan ti Uni Emirat Arab oge. Sehat walafiat dina kabarokahan amin. Kang Asep Rahmat Mancot Ras waluya dongeng Sunda waluya Kang Ude Mulyono mangga kaparayun saunadar Kang Anjar Wibawa Mancot Ras hatur nuhun. Kang Anang Brahma oge hatur nuhun. Seru ki lanjutan ki lanjutkeun ki Jatinangor manco salawas hatur nuhun. Kang Rastim Haji oge Bagus Setiawan waluya dongeng Sunda ore rame pisan ki hatur nuhun. Kang Lesmana Maulana oge Kang Tajudin Pijit hadir ti Sumedang nanya. Kang Prabu Arjuna ti Palihan Banjar. Terus Kang Usmandri Norojo ti Palih Garut. Telina Imut ti Bandungna teh Hintan Ramadhani sami ti Garut. Kang Ade Sukarna ti Cicadas Bandung hatur nuhun amin hatur nuhun pidoana. Tete Tami Maliha oge ti Ciamis nya. Manco Maniat ti Tasikmalaya Teteh Dr. Yulina Belia hatur nuhun hadir teras. Kang Taufik Abadi oge manco. Kang Dani Sujata sehat raski semangat hatur nuhun. Semangat tuh pami jag-jag mah kimanya bari tengah wengi digeder we. Kang Amin Aminuddin Garut hatur nuhun. Kang Undaka Panyawangan waalaikumsalam amin pidoana hatur nuhun pisan. Abah Awang di Bogor au batur nuhun. Bah Ayah Carga di Karawang ge Rusmiati Neng di Soreang Desa Radeli dan Satya Satu Salamina. Kang Etobri anu pis dongengna di Padade iki mugi dipasihan kesehatan satras amin. Aya Alitpedia di Bogor oge Kang Jaya Sumpena di Jakarta Timur hatur nuhun amin 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 hatur nuhun pidoana. Kang Abdor oge di Banten nya. Mama Andri Maulana Karawang tea Jawara Kurdung Koneng ti Ukar. Teteh Rokayah Teteh Atman 143 manco selalu alhamdulillah Cianjur hadir hatur nuhun ecengna. Kang Asep Suherman di Bekasi hadir Mancot Ras Lumaku Purwana ki hatur nuhun amin. Kang Dodi Wiguna oge hadir. Kang Us Muklis di Bogor hadir. Teis Yulian Mancot Ras hatur nuhun teisnya nyarangan Aki salamiya tiga pungkur. Kang Dani Sujata di Cicadas Bandung oge A Permana hatur nuhun. Kang Setia Budi oge Teteh Hanita Parelnya bari ngopdut biasa Kang Setia Budi mah. Cojodok Biruna oge enggal ya kan Teteh Hanita Parel. Kang Asep Saupulo ti BR Cimahi oge Pak Godeg manco hatur nuhun. Pamirsa sadayana hatur nuhun ka sadayana nu parantos Satya manco Satya Satuhu ngarojongnya karena dongeng-dongeng pedaran Aki hatur nuhun pisan. Panginten sakitu heula nu kapihatur Aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.